prihatin ngadang kalakuan Prabu Baladewa ngandika waduh asaku kabina-bina teuing ta jelema lamun jelema geus luhur wibawana geus luhur komarana dengki weh saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar bakal tepak ka konco-koncona bahayana jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya mangaruhanana engkena kaituna saeutik kepiraana nyoba-nyoba eta pamimpin nepi ka ribuan urang anu jadi korban ngawasa dunya cita-citana hayang aing jadi panggagahna hayang aing jadi pangluhungna hirup ngarawu kusiku loh Baladewa pan sidik eta teh diberekna nengala teh jangjina dina MOU na baheula dina perjanjianana dina kesepakatanana antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba atawa ulah digunakeun ieu senjata nengala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun teh mah bisa digunakeun tapi neangan cara hese pikeun ngungkulanana tapi ieu mah da nyoba hartina ge lalawora teuing eta nengala teh wo sahana pun atum sabab cenah ieu teh numutkeun beja harewosna ti Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teh daek ieu nengala anu jadi sasaranana bahaya nuklir ta yakin si Baladewa anu boga eta pusaka hancur atuh dunya ku eta maulah lalora cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban komo lamun digunakeun sagemeleungna wah cacak uji coba luar biasa Baladewa eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh mungpunan beungeut ku saweui nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa hayang katempok bersih di hareupeun umum awas ya duh ngan ieu kumaha aing ieu duh heula aing teh wujud teh monyet ieu teh dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teu digiring-giring barudak kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung leheung lamun dipake ngamen neangan duit meureun kabagean aing saeutik wae mah kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang aing rek dicakar ku aing da puguh boga indung bapana teh supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam marcapada dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan bakal jadi panonoban hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal iga nempo aing we kitu kadang-kadang lamun meunang beja mamaranehna teh engke teh
Anoman pahlawan baheula wah moal teu nyerah remah musyrik deui jadi we ngamusyrikeun aing sedengkeun pan eueuh deui semaheun angin Gusti nu kagungan lah Anoman perbansana suta emut kana Purwadaksina Purwa hartos nawiwitan Daksina wekasan emut kana Aji malih warna Aji minah rupa tayeu kudu dek bebekalan ti budak teh kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuletik teh kieu ye aya we sampeureun aya purakeun geuning ieu di mana kaca nirbang panu heuh nu matak wayana ieu ka jelema mere beja dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya nu matak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe pegawai tetap mah kadang-kadang geuningan korupsi kaituna aya we pamimpin ngetik oge muni dereredan nya ngetik oge eueuh pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja ngabaheuh hayu we kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh hararees nolol we wungku gaji we hayang teh bareuh nyebeuteungna lah lain ongko ngawakilan rakyat kira nyaeta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sararea ainu hees deknya tujuan kumaha paling ngadahdir nu hees mah picontoeun lamun ditawaran ka itu studi perbandingan ke luar negara kula warga digubuk bari make duit rakyat goblok deui alah kanja abeh teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we kitu kula da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya ya biasa datang mah dek ngajadikeun jelema aing sakedeung mah da nyaga wujud kieu aing da ai hate mah tetep we dari jelema nyaga monyet da jelema aing teh lajeng Anoman perbansana sutarep sidakap senekut tunggal mateni bebahanan satur tria satur araning opat tria angen-angen sir budi cipta rasa nyaeta ngawatek Aji malih warna den nirah ingkang ngawatek Aji Kang Lineuwih ngawatek Aji malih warna Aji malih warna lir malam tumraping api saciduhing matu sakacaping nyata watek wantos Anoman perbansana suta duduan narasamanea pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan sakedet netra leungit tiri sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi manusia
sesekar ningwang Nur Sahya sekar ningwang cakaya gilang gumilang ilang gumilang Nur Sahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang watek aji danar watek aji danar kansa moal aneh teuing meureun manusia ningali bentuk manusia deui mah nya moal jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis ari kasep kieu mah kasep sakieu kasep mana jeung Agus Lioban kasep salira beres kasep salira deui jeung palit kasep salira komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis meureun nya bahtisna kira-kira jeung papilot kumaha kasep salira papilot mah kedah jeung emer bagja kan sa da puguh urang mangahibur hirup teh heueuh iya atuh kan tenang perlu hiburan mah aduh kan sa kulang kitu geuning ramena di pawenangannya kan sa kitu harenghengna pawenangan harenghengna alam dunya sumohon kulang nu mata karunya ka manusia-manusia anu ubud dunya naon ubud dunya teh aden naon hartosna hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kan sa baingan atuh pangkus teu sadareun dirina teh bakal maot sumohon eta dina sadarna oge cenah pajarkeun teh ah mung penghirup gitu mumpung cager bejarkeun heuh mangpang meungpeung leres tapi parendene kitu kan sa keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga sumohon kahiji kadua ulah ngareken ka eta manusia sanajan hirupna jahat ulah ngareken eta asup ka neraka naon sababna sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah alus katungtungnakeun kumaha lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat leuwih ti urang nya kan sa jeung deui eta manusia leket ibadahna ku urang direken eta manusia bakal ka sawarga atawa asup sawarga kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup nya kan sa ceuk urang Sunda mah meureun aya nu maut nyerek ka puhu atawa maut nyerek ka congo nya kan sa da geuning urang hirup teh salilana teh cekolot urang ceuk karuhun urang mah nyaeta kudu tamiang meulit ka bitis ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif aya anu kana goreng aya anu kana hade kitu sumohon kahartos aden da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kumaha amal-amalan kan sa lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang
lamun amal HD bakal karasa HD nek kurang deui teh hartina tamiang melit ka bitis teh kan sa pagawean ade goreng teh balik deui heeh sae tak kitu kan sa sumuhun aden sae wawadi teh kalau hayu kan sa badea kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa ngan meureun lain saeutik ieu pigaweun teh bukan tenang dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kan sa dina eta pengorbanan teh kudu ridho jeung ikhlas dina jero ridho ikhlas hartina kudu karena Allah nya kan sa sumuhun ulah hayu urang lumaku kan sa Baladewa awas sampean Samia rempel gotonge
samia pang-pange sekar mekar inggalike samia rempel godonge rempel godonge samia pang-pang sekar mekar inggalike pandele si pandan arum si pandan arum banglus lampah kipun ieu anoman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta di satengahing marga memang teu weleh jadi pusirna paninggali jalma ku kakasepanana itu kaayaan tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seueurna jelema-jelema anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nyaeta ngintunkeun bantosan anu kakenaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan keamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mengukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan ka hiji tempat anu kakenaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut maseur anu korban wayana seur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur kapentingan pribadina jeung konco-koncona utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal nyaeta aja nu mingpina pengawakan Jangkung Gede Simardada BWC Merostaya Papadana ngempalkeun konco-koncona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tina gendingane pun waledan dia konco-konco ya inggih kumpul inggih bangga
konco. Ya. Menang beja ti salah saurang juru talungtik. Yen poe ieu bakal datang kiriman deui. Ka sisi basisir anu kakenaan ku musibah kanza. Ya. Ya kulantaran jalana kabeh raruksak. Sasak-sasak raruntuhan kanza. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanza. Sabab dina zaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanza. Kadar doraka kumangke. Ya, mengpenghirup kanca. Mengpenghirup. Hayo kumpul. Darah ramang sadayana dulur-dulur. Aya pangesto ulah. Aya salira damang. Mujeuh euy. Anu aya sami-sami damang ulana. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Ali di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Wah, arek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Ayaku genah. Ayaku genah Berlin. Ajeng patokan mah kitu dah. Ari jadi sorenan genah we. Heeh. Oh kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Mutung tutunya sia. Kantenan. Lu awan mah perlu disinglah. Tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Dalam ngadengekeun kata-kata juru kawih nararimat. Jara sok sakali deui cenah. Hayangku ieu hayangku Neng Nung. Patek kadang anu mulia. Tak gini, heeh.
Hantengan. Gogoda da ulah hebat. Tak gitu deh. Gogoda ulah hebat sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa gogodana. Eta ku diomongkeun. Nya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageunah atuh. Kata-kata sinen sorana ngeuna tuh. Gara sok sakali deui. Gumelar di pawenangan. Tak gini heeh. Ulah rikman aing-aingan. Heeh. Gadah nyieun kesayan. Di dunia orang barang. Cekek wae ku aing sinen gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal je. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Kumpul euy.
Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Mawa sorenan. Heeh. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah. Aja kaleng susu tilu. Nah atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kemajuan. Ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud. Aya kemajuan kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon nambah heula aya sound system. Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena, Hayang make nunung. ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, asa teh meunang ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh, Ngagedean naonana? mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku panyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asih dijabah.
nepi karena taneuh teh bobogaanana. Manjangan Lain suku nu monokan. goblok je. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang je. Oh, bereto itu. Loba panggilan ka maneh Minang dipanggil ke kantor polisi aing. ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh, Ampun kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka di kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh pauleun. Pan beda. Sisok maneh. out. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeun naon. Tuh da ngagebleng. Bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Ngan bae itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Ngan bae da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Nya. Ai Citra Yuda teh. Duluina Roy Martin. Tuh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping.
Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawaran. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rai kaulanon aja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, gagebleng sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba teh gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade ngabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya
kan isuk dah aya isuk atuh teu bisa diayeundakeun eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu ini mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodeuna we kumaha atuh? Begadang jaga. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok atuh mentak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung sia teh. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toel.
eta di sadana meureun piur kutututut menuk naon teh cangkurilang manyar piit dikukur titiran buuk gajah ini lain manuk gajah makaingan hese aja bro alah ketipu siya ku aing geuning bisa goblok siya geuning bisa sia teh puas ya kataripu ku aing alah paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jempling duh padahal geunah wayah ge ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan sakitu kenang beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tau siapa mah eta sorasina nu pika ngalakeuna gitu nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teu disada nah sia teh sorat teh gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budeg rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budegna naker si eta geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya da teu nyambung si eta mah kumaha kadengena sia budeg naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyaah teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si Haji eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu teh bese 3 bulan deuleu heeh ieu kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah
nu maot goblok. Nyacing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramakna cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jon-jonan teh. Aduh goong ini alus euy. Lain goong teh anjing babaturan sia. Jaga kedah dijaga. Aduh. Sing sadang ngajibarakeun. Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bener aing aduh. Ampun. Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat. Undirahangan dika. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sia susah atuh nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat lo banggarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah
urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna da urang mah usahana tinu kieu oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek heeh tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan ari lapar Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apaan eta teh ladang ngabega? Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kaminda-minda ting. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanjerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Tah kitu ayeuna teh deuleu hayu. Urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Ayo pada lumampah. Ini